Sorodot sukuna ti kosewad, kalayang ragrag kana jungkrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan kaincu aki sareng mitra anu tetep satia. Urang neraskeun hanca dongeng dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-24. Carios anu katunda dina bagian ka-23. Harita teh aki tunggu jeung ku sabana sapuk peuting eta mah sejak ngaheulakeun mula saralayon. Ari neangan Ahmad jeung Esti mah rek isukan sarengsena ngurebkeun. Ngan Nyi Mariah jadi panjang lara sabab leler mikiran anu mulang inget deui kana nasib nu jadi anak atuh cipanona teu kaur saat. Kumaha terasna ieu carios? Sumangga nyanggakeun dongengna. Kacaturkeun isukna. Panon poe geus moncorong di tebeh wetan, cahyana sumirat nyaangan buana. Manuk recet disarada ngabagiakeun sang surya anu karek medal. Harita teh urang lembur Banjar Turi geus guyur deui lantaran beja geus sumebar yen Udawa tiwas alatan dipergasa ku nu jarahat. Anakna anu dua leungit pamajikanana lara tunggara sorangan. Atuh isuk-isuk teh rabul ka imah Udawa. Aya anu ngelek baskom, anu ngelek boboko jeung sajabana. Geus ilahar di dinya mah kanu kapapatenan teh sok marere, aya nu beas, aya nu kalapa, aya duit, aya hayam jeung sajabana. Tapi aya nu teu aub jeung batur, tayalian iwal ti Nyi Warni, rana anu sok dianjangan ku Ki Gorda teh. Harita oge batur rabul ka imah Udawa teh, manehna mah kalah ngaleos ka sisi lemur beh kulon. Baranggok kadinya aya anu nangtung deukeut tangkal kai, tayalian iwal ti Ki Gorda. Tah geuning datang. Nahala teuing Nyai? Ceuk Ki Gorda bari melong ka Nyi Warni anu karek jol. Ulah sok ngababarikeun atuh Kang. Lamun butuh ku tanaga kuring kudu sabar. Sabab rek lumampah teh kudu aman. Ulah aya anu nyahoeun. Apan cek Akang kudu apik. Sabab ieu teh Rusiah. Tah ayeuna mah geus aman. Jadi kuring karek bisa ngalengka ayeuna. Haripangna aman, jelema teh ayeuna keur ngaleut ka imah si Udawa. Temal Nyi Warni bari gek diuk dina batu. Aya naon make ngaleut ka imah si Udawa? Ti peuting keneh oge geus sumebar beja yen si Udawa teh paye. Jadi ayeuna teh jalema rabul ka imahna. Malah ku sabana mah ti kamari oge di dinya wae. Keun sina karasaeun. Tah ayeuna kumaha bejana? Si Maria geus datang. Ngan anakna mah duanana oge eueuh. Teuing ka mana da can aya bajana. Ngan cek anu ngarombong mah engke pabebeurang sarengsena ngurupkeun mayit rek arindit neangan anak si Udawa cenah. Alus pisan. Kadenya sing telik. Mun ayana naon gancang laporan ka Akang. Ngan awas. Mun aya nu nanya ulah coba-coba buka Rusiah sia. Sabab tebusanana nyawa. Asa ngarti we Kang. Nah make teu ngarti. Tah. Ki Gorda nyerenkeun duit sagepok. Gep ku Nyi Warni ditampanan. Terus diasupkeun kana jeroeun kutang. Paromanna marahmai nyeh seuri bari ngadeuketan. Kang Gorda. Ulah ngagoda di dieu. Bahaya. Nam, kuda balik. Manisok api-api arina naon teh? Nyi Warni ngeletan bari maledog ku imut. Nya puguh Ki Gorda oge teu burung leeh nenyok kitu mah. Gep ngarampatak-tak Nyi Warni. Beungeut na ngadeuketan. Renghap duanana narik napas, angin leutik ngahiliwir. Sanggeus wareg sosonoan, Ki Gorda ngablesat lumpat,
Ari nyiwarni nyerenge seri paromana bear marahmai. Gap ngarampak utangna di jerona metet ku duit pamere Ki Gorda. Alus lah, kieu we usaha mah. Sing saha anu nyicingan imah eta, rasakeun akibatna. Nyiwarni lempang bangun tenang, ngajug-jug ka imahna. Hatena bunga anu taya papadana lantaran geus hasil menang duit. Sedengkeun Ki Gorda, harita teh kukuliwedan di nubuni. Gerakanana cepet lir kilat, manehna ngajug-jug ka astana, hayang ngabuktikeun nah nyaan layon Udawa teh geus kapanggih atawa acan. Harita teh ku usabana jeung kanca-kancana ngagimung di imah Udawa rek mula saramayit sakumaha mistinna. Palebe pakpikpak digawe anu ngalayad ngagimung di buruan. Aya anu carinakdak, aya anu ngahulang rupa-rupa pamolahna. Sedengkeun Maria teu weleh midangdam inget kanu jadi anak. Geus Nyai, ulah ceurik wae. Awet-awet tanaga teh. Sabab engke urang neangan barudak. Ayeuna masing tenang. Urang mula sarah heula jang Udawa. Ceuk Aki Tunggu teu weleh ngalalemu ka Maria anu keur meujeuhna sedih kingkin. Kumaha atuh Haki? Pun anak teh meureun apruk-aprukan di leuweung. Saha anu rek nulungan? Mangkaning budak teh can barisana naon Aki? Melang sok sieun labuh, sieun ti guling kanu jungkrang, sieun diudag ajag atawa maung. Duh Aki, naha nasib abdi teh mani kieu-kieu teuing. Ih, ari si Nyai. Nya atuh, ari ngandelkeun manusia wungkul mah. Tapi sing inget, urang teh percaya keneh ka Pangeran. Boga Pangeran anu maha welas tur maha asih. Sanggakeun bae ka anjeunna. Urang mah teu daya, teu upaya. Kakuatan ngan sakieu-kieuna. Sing sabar. Keun bae urang serenkeun kanu kawasa. Mohon Nen, wayahna sing kiat. Keun damang oge moal cicingeun. Satiasa bade mantuan milarian. Nanging engke sabada rengse ngurebkeun layon. Pak RT milu ngomong, ngalalemu hate Maria. Di buruan beuki loba jelema anu digawe pada daek, pada hayang nemongkeun kabela ka Udawa anu geus tilar dunya. Ku sabana oge cuhcih paparentah. Anu akhirna sabagian pancen geus rengse. Mayit geus dimandian, geus dibungkus sarta geus disolatan. Kari nungguan beja ti astana, nah ngali kaluat geus beres atawa acan. Omo, teang deui ka astana. Nah lila-lila teuing digarawe teh, pan geus lila inditna malin. Mangga Pakowo, urang teang ku abdi. Leos omo indit lempang namani ngagedig. Hayang buru-buru nepi kanu dijug-jug. Ku sabana diuk ngariung jeung Aki Tunggu, Maria pada ngagondeng ku ibu-ibu bari nyusutan Cipanon. Tekung si lila, jol omo datang, mawa beja yen kaluat geus sadia. Harita keneh palebe marentahkeun, sangkan layon diasupkeun kana pasaran. Rup dirurup ku samping kebat anu aralus, make rantayan kembang sarta dikocrotan minyak seungit. Jung pasaran digotong ku genepan, turun kaburuan lalaunan, reg eureun deket golodog, ku sabana nangtung terus biantara. Para wargi sadaya, kadang warga lembur Banjar Turi, poe ieu urang sarerea dikantun ku dulur anu baris mulih ka jati mulang ka asal, dipunut ku nu rahayu, dicanak ku nu kawasa. Nitih wanci nu mustari, ninggang mangsa nu utama, geus nepi kana titis tulisna mulang ka rahmatullah. Sakumaha janji Allah, yen sakabeh anu nyawaan eta bakal ngalaman maut. Nya ayeuna tumiba ka dulur urang,
nyatana Kaden Udawa bin Kurdia. Tah kumargi kitu, mangga urang sami-sami neneda ka Allah, mugia Den Udawa ieu teh sing ditampi iman Islamna, sing dihampura sagala rupi dosa-dosana. Amin, 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 amin. Hadirin reang naremalan. Lian ti kitu, bok bilih Den Udawa dina mangsa jumenengna gaduh kalepatan kasing sahabae, pamugi dina dinten ieu kersa ngahapunten lahir batin supados ulah jadi kanjelan ka anjeunna. Jelema reang naremalan deui anu maksudna mah kalayan ikhlas seja ngahampura kana kasalahan Udawa. Ngadenge kitu teh hate Nyi Mariah ngarakacak sedih, cipanon teu beunang ditahan, nginghak deui mata kuatir. Ku sabana biantara teu panjang, dijojoan anu pentingna wae. Geus kitu ditumbu ku palebe maca doa pangjajab mayit anu rek dibawa ka astana. Breng maraca tahlil, sorana ngagrenggeng ngaguruh mata ketir, matak nambahan keung jeung sieun, legedeut anu jajab ngalut, ngalut ngeungkeuy ngabandaleut, ngemat-ngemat nyatang pinang, dibarung ku sora anu tahlil. Mariah meh-mehan teu bisa ngalengkah, supuna lungse taya tangan pangawasa. Tapi maksakeun lempang, sabab manehna hayang cacap jajab salakina nepi ka liang kubur. Aki tunggu anu jadi sesepuhna, lempang ti heula teu jauh jeung anu ngagotong pasaran. Malah mah anu ngagotong oge gunta-ganti, pada hayang kabagean, pada hayang nemongkeun ka nyaah ka Udawa. Nya akhirna jog anjog kanu dijugjug, langsung ngalaksanakeun rukun mulasara mayit anu kaopat, nyaeta urebkeun. Dipingpin ku palebe, disaksian ku kadang warga, ku sabana teu daek jauh, cakah cikih teu nolih kana kacape. Tekung silila mayit teh geus dikurebkeun, terus dicirian ku batu, taneuna dipuncugukeun, sarta diawuran kekembangan. Prak maca talkin, hadirin jempling, eueuh anu wani ngomong, sedengkeun Mariah inghak-inghakan, barang cacap nu maca talkin, pok Mariah ngomong. Tileuleyan Kang Udawa. Brak, ku abdi didoakeun. Abdi hampura. Teu bisa ngaping nu jadi anak. Insyaallah bade diteangan Kang. Mugi asing kapanggih kalayan salamet. Ya Allah. Ampun Gusti. Abdi hampura. Luk tungkul, cipanon wuwuh juuh, mun teu pada nyekelan mah buah nyuksruk sabab sirahna ngadadak lieur. Tetenyoan ranyai kararoneng, ceulina asa ting jelengeng katorekan. Sareng sena ngurebkeun, ngong deui aya anu biantara, eusina nganuhunkeun kana bumelana kadang warga, anu sakitu euyeubna jajab Udawa ka pakuburanana, ngan ditungtungan ku war pangajak ti kuusabanna. Para saderek, kadang warga lembur Banjar Turi, simkuring cumeluk kasadayana, utamina kapameget anu jagjag, anu ikhlas bumela Kaden Udawa, sareng sena ieu upacara, simkuring gaduh maksad, bade milarian Jang Ahmad sareng Nyi Esti anu leungit teu acan kapanggih. Tah kulantaran kitu, kasing saha anu kersa ngabantu, hayu urang babarengan jeung simkuring ayeuna pisan. Hayo lah, nah ada teu kudu diajak pakuwu, pasti marantuan. Temal Pak RT bari nangtung, anu sejen reang nganyakeun, kabeh oge anu jagjag mah
pada hayang bumela kaudawa. Tapi kade, ulah sologoto. Sabab ku aki ngeus kajudi anu jahatna moal cicingeun. Maranehna pasti bakal ngagokan sarta bakal ngacaukeun kana paniatan urang. Sakali doi, kade sing waspada. Ceuk Aki Tunggu, teu weleh mepelingan, anjeunna mah geus bisa neguh yen musuh pasti ngaganggu. Tangtoski, urang sadaya kedah waspada. Tahayeuna mah mangga urang tatan-tatan. Bring jelema teh bubar, arinit ninggalkeun astana, tapi Mariah mugen teu daek init. Kalah nyuuh bari ceurik, nyapuguh anu nganteur teh reuaseun. Ieu kumaha? Enden Mariah teu kersa mulih. Pamajikan Pak RT lapor ka Aki Tunggu, anu nangtung keneh teu jauh ti dinya. Nyai, gelis, ulah kamalinaan. Tugas urang berat kene. Keun anu geus puguh salamet mah, ulah dipikiran deui. Sabab geus merenah di alam kalanggengan. Hayu urang teh nganjang Ahmad jeung Nyi Esti. Eta tugas urang ayeuna, Nyai. Ngadenge kitu mah Mariah teh cengkat, bari jeung jajarig jegan oge teu burung daek leumpang. Dibeyeng kuduaan, beral sarerea mulang ninggalkeun astana, tapi keur kitu teh cakakak aya nu seuri. Gebeg sarerea ngarenjag, Aki Tunggu ge kuat kakakerot bakat ku ambek. Sora seuri teh kadenge ku jalma rea, atuh ting raringeuh loba anu ngaraneg bari ngalieu ka tukang. Ari sabab sora seuri teh datangna ti jero astana. Pak RT jeung palebe kakerot ambek batur mah bela sungkawa, ieu mah kalah ngagak-gak seuri jika anu atoh nenyo dawa maot teh. Kitu deui Aki Tunggu asa dihinda ngadenge kitu teh. Korang ajar. Saha mangkelukna eta teh ha? Bangka warah deui ngahina ka urang. Tapi nilikana sorana mah, jika sanes jalma atah-atah ke, pasti jelema ngarti tembal ku sabana. Pikiran aki ge kitu jang. Memang lain jelema biasa ieu mah. Tapi kaasup jelema gelo teu boga parasaan. Jang kubu, jang RT, mi HP Nyi Maria, aki rek ngudag si wawelak. Teu nunggu jawaban, belesat Aki Tunggu teh lumpat, gancang lir kilat. Anu nyaksian carolohok, muji kana kahebatan Aki Tunggu, aki-aki anu disangka tukang baramain teh, tetela jawara kahot. Lamun boga 10 we model kitu, aman lemur teh nya. Butuh ku aki-aki kitu mbah, jago jeung bager deui. Ngan hanjakal teu kersaeun matuh di lemur urang euy. Sugan we engke mah betaheun. Tapi hayu ituh Neng Maria, eueuh nu ngaping. Nya. Pak RT jeung ku sabana ngadeuketan ka Nyi Maria, anu digondeng kuduaan, terus dibawa ka lembur, bari teu weleh pada ngupahan. Anu akhirna jog anjog ka imah, Mariah diuk ngalungsar. Jalma-jalma anu rek mantuan neangan Ahmad ngagimbung di buruan, bari ngarobrol lalaunan. Can wakaindit sabab ngadaguan heula Aki Tunggu. Ari anu ditungguanana, harita teh keur kokolebatan di jero astana. Panonna anu awas, rarat reret neangan anu seuri tea, tapi teu kapanggih tapak-tapakna acan. Atuh Aki Tunggu heraneun. Aneh, nah saha wawelak teh kumawani ngaganggu kana katentreman batur. Ieu mah sarua jeung nyoo gado, ngalerece ka aing. Cek Aki Tunggu bari terus alak ilik. Keur kitu cakakak deui aya nu seuri.
Sorana agem handaruan kawantu di jero astana anu hieum ku kakayon anu baradag jangkung gede. Di mana wawalak teh ha? Ngaheureuyan siah ka aing. Aki tunggu malik ka kulon sabab sora anu seuri teh datangna memang teh dinya. Tapi cakakak deui tukangeun geus nyampak di wetan. Kitu jeung kitu we meunang sababaraha kalimah. Sorana jiga anu pipindahan. Tungtungna aki tunggu teh ambak huntuna manika kerot. Kurang ajar, setan atah. Ieu mah nyaan ngahina ka aing, rasakeun sia. Raketek aki tunggu ngumpulkeun tanaga batin, panon peureum urat beheung nepi ka ranteng. Geus kitu dua leungeun didorongkeun ka hareup, dampaleungeunna meber direndengkeun. Gero ngagorowok bari muih kawas panggal. Yes! Gerung sada angin ngaguru, sorana sea handaruan. Tanaga batin aki tunggu disapukeun ka sabudeureunana, dikurilingkeun kawas ngembrat. Tapi aneh, tatangkalan eueuh nu obah, dangdaunan eueuh nu murag, ngan sorana we maninga gerung handaruan. Heuleut sawatara waktu, gero aya anu ngagorowok. Kolebat jiga aya nu ragrag tina tangkal kai gede. Aki tunggu curinghak, belesat lompat ka hiji tempat, tapi teu aya sasaha. Wut sada angin tarik, belesat ka kulon, les teu kacirinan naon. Kabur anu boga dosa nambah, sabab kabeunangan ku pangawasa aki tunggu. Kamana kaburna si wawalak teh ha? Aki tunggu alak ilik, tapi eueuh anu kaciri. Musuhna leuwih gancang dina urusan kabur mah. Tungtungna aki tunggu teh ngegel curug, teu hasil nangkep nu jahat. Tapi najan kitu oge, geus bisa ngusir anu jail, nepi ka kabur teu waniun deui deukeut. Geus puguh kitu mah, aki tunggu teh leumpang ngagandeang mulang ka lembur Banjar Turi. Di jalan tenang ayeuna mah eueuh anu ngaganggu. Manuk krecet di sadada, panon poe geus beuki luhur, panasna mani moreret. Nya akhirna jog anjog ka imah Udawa, teu miceunan waktu. Terus badami jeung kubu sabana katut kanca-kancana, ngararancang pilampaheun geus saneangan Ahmad jeung Esti. Harita keneh putus, aki tunggu jeung kanca-kancana miang, ari Nyi Mariah pada nyarek kudu cicing di imah, pada nungguan ku ibu-ibu para inohong. Jag tunda heula. Urang malikan ka tukang, nyelang heula nyaritakeun nasib Ahmad. Harita teh Ahmad pajauh jeung Inung, manehna lumpat ngudag-ngudag Mariah, tapi kalah beuki jauh. Ari sabab henteu sajurusan, nasibna teu beda jeung Esti, ngasruk ka kebon manjah, gugurawilan dina gawir bari jeung mak-makan. Tapi eueuh anu nemalan sabab geus pajauh jeung indungna. Ma. Budak teh terus mak-makan, reg eureun heula, luak lieuk, alak ilik, cipanon geus burah bareh kana pipi, napasna ngahegak, bajuna geus saroeh, balas ti kakarait kana regang-regang garing. Geus kitu maju deui bari inghak-inghakan ceurik, sakapeung mak-makan. Leungeunna nyuai-nyuaikeun daun manjah anu ngaroyom, sakapeung moncor, seseleket kanu rembet. Kira wanci asar, Ahmad teh nepi ka sisi gawir anu lungkawing, gek diuk dina jukut panona teu weleh rarat reret. Jalan geus teu kapanggih, jabat teu nyaho di kaler kidul, hing ceurik ngabangingik pikawatireun. Beuki lila kaayaan teh beuki burit, tong ngeret reang di sarada manuk krecet patembalan jeung baturna,
aya oge anu ting keleper neangan sayang. Ahmad beuki sieuneun gawena culang cileung neangan nu jadi indung. Ma, ma. Pokna bari terus nangtung deui, leumpang teu puguh anu dijugjug, estu ngan saukur nuturkeun indung suku. Awakna mimiti karasa lungse, kesangna ngucur. Ahmad leumpang bari ceurik, teu pati nolih kana tincakeun. Di dinya mah teu pati bala, ngan loba batu manita rahal. Kakencaeunana gawir nang tawing. Keak sada manuk di sarada kawas anu ngahaja nyingsieunan ka Ahmad. Atuh budak teh beuki bedas gegeroan ka indungna, tapi tetep teu kapanggih, kalah beuki jauh ti tempat anu tadi. Indungna dibawa ngaler, manehna mah maju ngidul atuh beuki jauh we ti pilemuran teh. Kulantaran leumpangna balangah, atuh teu milihan jalan pisalameteun, kalah beuki nyisi kana gawir. Lila-lila sorodot sukuna ti kosewad, gurawil, kalayang ragrag kana jungkrang. Ma. Jep eueuh sora deui Ahmad terus kapaehan teu inget kana nanaon. Manuk anu ting kaleper anger hiber, anu disada jongjon ngelak, eueuh anu malire ka Ahmad bangun anu embung nyaho. Harita teh nili kana syariat nama eueuh harepan pisalameteun. Awak Ahmad tangtu remuk ti beubeut kana batu anu ngayang di handap, tapi kersaning Allah samemeh Ahmad niban lemah, aya anu ngolebat cahaya bodas nyamer ka Ahmad, belesat di bawah lumpat ka girang. Gerakanana cepet lir kilat, dituturkeun ku ngahiukna angin maniseah ngaguruh. Jag tunda kahareup kasamper deui. Pocapkeun di tempat sejen. Harita teh geus nincak kana wanci magrib, gaang reang di sarada patembalan jeung sora jangkrik. Cari cangkas jeung bebence milu rame mapaesan jemplingna peuting. Di beh kulon ngalemeng keneh cahya layung, di jomantara aya lalai tingkalayang. Dina kaayaan kitu, Bi Mur jeung Mang Yama geus tarepi ka imahna. Anu mencal jauh ti lembur lantaran geus taun-taun misah ti batur. Nyieun imahna di kebon bari nungguan pakaya. Tapi imahna teh raresik pikabetaheun, leutik tapi can perenik, buruanana lega lalening. Di pipir imah aya balong caina meunang ngulur ti walungan, anu herang ngagencelang kawantu di pagunungan. Katonggoh ngadingding kebon, kalaneuh ngampar sawah, caina curcor mata kuaas. Mang Yama jeung Bi Mur anu keur manggih kabungah teu nolih kana kacape. Datang ka imah teh terus digarawe, pak-pik-pak nyeungeut damar, naheur cai ngurus esti anu awakna kalotor. Kang Yama, kumaha nyalinan budak? Da urang mah teu boga baju leutik. Lamun nambut ka saha? Da urang mah jauh ka tetangga. Ulah bingung Mur. Saaya-aya we heula. Keun bae lanan. Anu penting mah budak aman jeung sehat. Pek urus kadinya. Akang rek ngarungkup lauk. Ngarah budak daharna ponyo. Metik waluh leget sakalian. Urang ngulub keur budak. Heug, da loba waluh mah. Mang Yama jeung Bi Mur tulaten naker ka budak teh. Pada daek pada hayang miara. Atuh tekung silila oge budak teh geus bersih, anu kalotor geus leungit, ngan anu barentol jeung raraheut aya keneh, tuluy ku Mang Yama dibalur ku ubar kampung, meunang ngadadak ngarieus. Budak teh ngahenen keneh bae kawas anu can kumpul lelembutan, kaayaanana pikawatireun, beungeutna sepa panonna ceuleuyeu da meureun capek. Kang Yama, budak teh can daek wae ngomong, pire gitu? Harina naon teh. Moal nya budak gelis kieu make jeung pire. Ieu mah can kumpul lelembutan, Mur. Ruaseun keneh.
Keun sabar lanan. Da engke oge moal burung benang ditanya. Sabab budak sagede kieu mah geus bisa ngomong bentes. Heueuh nya, ngan kumaha atuh indung bapana ieu teh? Karunya teuing, mana temen sediheunana. Heueuh, akang oge mikiran indung bapana ieu teh. Anu tangtuna oge bakal nalangsa. Tapi keun bae, da urang mah teu niat ngajauhkeun, tapi niat nulungan. Lamun isuk pageto indungna kapanggih mah nya urang bikeun. Enya, kumaha beh nawe atuh? Ujang Nyai sareng mitra sadaya, rupina dongeng dinten ieu sakitu heula nya. Insyaallah kapayun urang teraskeun deui. Kumaha nasib Ahmad jeung Esti salajengna, antos waleranana dina carios Rusiah Tanah Warisan bagian anu ka-25. Hapunten tina samudayaning kalepatan, hatur nuhun kana perhatosan sareng pangrojong ti sadayana. Sakitu anu kapihatur, permios, cak.